Perginya bareng Bang Bopak. Kalau ada orang ganteng mengucap salam, jawab dong yang kompak. Siap sekali deh, siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anu kusing goreng dihormat para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para aparat desa, wabil khusus ketua rumah sedekah beserta jajarannya. Mudah-mudahan kita semua ada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Alamin. puji syukur kehadiran Allah. Anu kehadiran namal bisa diukir ku para ahli pikir dan ku tukang parkir. Mudah-mudahan sadayana sing jasa berzikir supaya sakal banjal manu kafir. Anu bakal kenging gendil yamin akhir malaikat munkar jeung nakir. Salawat jeung salam ayo orang curah limpahkeun ka baginda alam urang sadaya. Nabi agung rajana para nabi khatamin nabiyina tungtungna sadaya nabi nyatana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluargina, para sahabatna sareng tuhilap ka urang surga umatna anu ka insyaallah kenging syafaat di anjeunna. Amin amin ya rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat sing goreng hormat. Urang keras syukur ka Gusti Allah sabab urang sakedap deui pada lebat kana sasi Ramadan. Mudah-mudahan urang sadayana biasa lebat kana sasi Ramadan. Amin. Dipajang nomorna amin. Amin. Disehatkeun badanna amin. Amin. Lebar rezekina amin. Amin. Nu penting boga duit doa. Sarukan yang Nabi dina doana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana sadayana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Sallatullah salamullah ala Rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. wa qul mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Non hartosna urang minta kabarokahan di bulan Rajab sareng bulan Sya'ban tuluy didugikeun penta kasasi Ramadan. Bapak ibu hadirin sing kuring dihormat, urang kedah bunga kalayan sedap di pada lebat kana bulan sasi Ramadan. Sur kanjeng Nabi dina hadisna man fariha bi dhuhur Ramadana marallahu lisaduhu ala diron. Sing sawa jalmina anu bunga kalayan lebetna sasi Ramadan Allah bakal ngaharamkeun jasadna lebet kana sene neraka. Mudah-mudahan urang sadayana termasukna. Amin ya rabbal alamin. Puasa teh mangrupikeun kewajiban urang sadaya. Yen dina puasa teh biasa ngalatih sabar, meratih disiplin, sareng ngalatih ngendalikeun hawa nafsu. Sabab jalmi anu tos bisa ngendalikeun hawa nafsu termasuk jalmi-jalmi nu taqwa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul pada bulan suci Ramadan, tentunya beribadah, tentunya itu sering sholat di masjid, baca Al-Quran, sering-sering ngaji, jangan main terus, jangan dandan terus.
jalan-jalan ke Karawang, naiknya pakai mobil Bu Haji. Saya heran anak sekarang pintar dan gak bisa ngaji. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah sadayana. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah fi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sakit untuk kusing kuring hatur, semoga bermanfaat. Kurang mohon maaf. Hayang beureum, hayang kate, hayang na leupat heula. Urang hayang beureun sabab geus capek dituluykeun ngawedang heula. Ditutup Allah wati ila qaul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.